para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berputarna waktu teu karasa ku betah-betahna urang di dunia, ku nikmat-nikmatna urang ngarasakeun pamere Allah. Haju nikmat ieu ku urang dipake amburadul, pake nonton TV, pake nge-SMS-an, pake main HP. Eta onang rada biasa. Ieu batur mah anu maling, korupsi, anu mabok, anu zina, na'udzubillah min, dan ngeusian mampir di dunia nu bakal terus lalakon ka ditu hirup make jing dipake amburadul teu karasa ternyata urang geus menghadapi bulan Rajab. Asal geus Rajab berwah, asal geus puasa lebaran, menghadapi Ramadan haju pere ngaji ngeunaheun tah insyaallah nurutkeun hisab qat'i. Tanggal hiji Rajab jatuh pada hari Sabtu, poe Sabtu. Ketentuan naon di bulan Rajab mah aya ge kajadian Isra Mi'raj Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar urang selaku penganutna, selaku umatna nyeling-nyeling ka diri urang, nandakeun urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, percaya Kangjeng diisrokeun dimi'rajkeun, urang mengenang hal eta ngayakeun Isra Mi'raj. Sanajan Wahabi MD Persib ngaulah-ulah ngayakeun kikituanan teu bid'ah, tapi urang mah terus bae bid'ahna kudu ditafsir. Sakieu ge diaya-ayakeun Isra Mi'raj jelema para rohoan bae. Komo lamun henteu cacak aya Isra Mi'raj parohoan atuh komo henteu. Sebab di lembur memaca Quran cara ngahartikeun Quran tilawah. Nu mantak carang jeung tilok pan teu kaharti. Jabodo teh dibabawa betah. Jadi mamawa bodo datang ka paeh teh betah pan tolol ente. Mawa bodo teh jauh ka Allah ka Kangjeng Rasul ku betah. Ai kitu mah teu boga duit teu betah. Wani maling sendal tas Jumat. Teu betah mawa fakir, mawa miskin, tapi mawa bodoh betah. Ieu tarolol. Saha eta cenah kieu nu tolol? Dia moal jauh lah. Ya kabehan urang. Kahiji eta. Berkadua eueuh ketentuanna naon paling ge puasa air daek mun teu daek belon
wajang nu daek we jeung nu inget kapae komo nu geus kolot mah buah datang deui buah teu karaja neuleu umur jeung neuleu kaayaan awakna asana moal datang ke bulan Rajab hari ka Ramadan ge duka terbentak mangpang mengpeung orang diberi kesempatan modal umur tur sehat orang pakai ruba ka Gusti Allah kadanan cara wali Allah tararapa baik teu dahar teu nginum atawa ngurangan dahar ngurangan minum dina dahar jeung nginumna boga maksud jeung ibadah ka Gusti Allah ai urang dahar sadaekna teu puguh maksud cenah jang ibadah pan buktina zuhur terus bae teu salat nggak bohong berarti sia aya salat 2 rakaat deui bae ka asar ngalengkah eta urang gokos karit sabaraha poe cenah kiai mun puasa di bulan Rajab ulah sabulan ulah sebab besi sarupa jeung bulan Ramadan ulah sok sasarupaan kan wajib urang gahirup teh kumaha sarupana man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum jelema ngakuran ka kiai bakal diasupkeun golongan kiai jelema ngakuran ka copet bakal diakurkeun ka copet jelema ngakuran ka Yahudi bakal diakurkeun disakompet daunkeun jeung Yahudi cakang jeung Nabi eta Yahudi osok make calana panjang tilok make samping tilok make jubah Yahudi memasing di Yerusalem make calana bejana tah nu di dieu marake calana panjang eta akur jeung Yahudi di akhiratna dibeungkeut sabeungkeut jeung Yahudi ulah hese-hese kitu bae eta garana tasabuh dina jihad pakaian tuh ya Kangjeng Nabi mah sugan Kangjeng Nabi kacaritakeun dina hadis Bukhari hadis Muslim Kangjeng Nabi maka lepis jante Kangjeng Nabi sugan make calana panjang uol teu Kangjeng Nabi make ge sirwal carana komprang haju di jubahan di komisan eta Kangjeng Nabi cenah aing mah lain jancan jadi haji lain jang nu munggah haji eta mah jang nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah anu mantak urang ge nurutan make jubah make sorban naik angkot cek penumpang Arab di mana cenah ieu ieu rada beda pengek cenah Arab ya. Tapi ngomongna kok ngomong Jawa Arab endi sira ieu mah kieu Arab ye oreganan we saking kronjo ya we sira ninggal di kita mah ning kresek waya pada we parek ya iya sira kita mah saking mau sederet ya iya Jawa blon Arab blon ya mah saya mah kitu bae sih pikiranana ulah ieu mah urang mah nurutan Kangjeng apa dia akhirat ke malaikat wah ieu mah nu akur jeung Kangjeng teh ieu pakaianna geus hijikeun bae cak nu sejen teh pan ieu mah lain cenah mah geus bang aing nyaho keur di dunya nya mah akur bae jeung Kangjeng Nabi geus ka ditu keur cak malaikat cenah mah jatuh pati akur jeung Kangjeng Nabi ya ieu pakaian akur kasorgakeun bae kasorgakeun sugan bae kos kitu tah amin amin sia make tilok
aya kiai hadisna hebat maca Qur'anna hebat tapi make calana bae make calana panjang aju make kemeja tilok make kopea cek malaikat ieu mah Yahudi cek kana teh weh cenah ngosok maca Qur'an weh pakaianna ge kos Yahudi cek Yahudi lupa pada desek-desek eta di akhirat engke teh malaikat cek ieu cek Yahudi cenah make calana panjang we ka kota make calana ke babar ngaji ge make calana panjang bae nya mah Yahudi akhirnya kiai ka Yahudi asupna eta cacakan kiai nu lain kiai mah geus dihitung-hitung dikaditukeun we geus dijorogkeun tak sing hade urang aakuran teh sing hade ji atuh lain cakula teh bacakan jeung Nabi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum sahabae man jelema urang kota urang kampung rek lalaki rek awewe erek gagah erek lemah rek sugih erek susah erek kiai erek jawara erek santri erek mandak kabeh tasyabbaha jarupaan biqaumin ka Yahudi fa huwa minhum nyana golongan Yahudi geus sakitu hese teh sabaraha poe cenah kiai ulah sabulan geus yakur jeung Ramadan sabaraha tuh geus sabulan satengah teh akur jeung Ramadan sebulan setengah wata ambo cenah kitu loba amat atuh hari hayang ulah loba mah 27 poe bae teh akur mun deuk sebulan setengah atawa 40 poe atawa 35 atau mun teu kuat 27 waduh cenah kieu 27 ge teu kuat 20 geus lah asana cenah 20 ge teu kuat cenah 15 turun 5 aing lah mokona mah obral asal 15 ge cenah gula mah pan ngojek 10 asana cenah 10 ge pan gula mah di pabrik 5 sia geus manya teu kuat sia 5 sakitu dedeg pangadeg badana asare cenah 5 ge sebab gula mah kerja berat 3 asare cenah 3 ge asare kieu cuma teu kuat sapoe geus lah sia tanggal 1 bae poe Sabtu asare cenah sapoe ge mabok sia mah meureun geus maningan ka ditu bae ngagujubarkeun diri ka sumur awak kurang tapak kurang awak Aisyah kunaon dibawa ibadah nako kieu bae jabatur rumah ibadah teh bari kieun jasa sia kuari geus nyaho aju endek sabaraha poe pilih coba ayo sia pilih ayo pilih urang nanya ka awak urang daripada ku batur dinasehatan mending ku awak urang tah golok tah daripada saya dipencit ku batur mending ku aing ya tuh tah mencit maneh atuh tolol maksudna zedek milih sabaraha poe bulan Rajab ayo coba tekad sia sabaraha ayo dek milih sabaraha poe sia ngadedeket diri ka Allah tapa ayo coba awak anu Allah nun nitahna Allah penta atuh ka Allah supaya puasa dibere kuat jadu Allah atuh sanajan dahar bae ge aya dibere embung mah jeung teu kuat henteu bae sanajan teu dahar-dahar ari teu kuat mah loba teh mah teu dahar teu kuat mah tapi ku Allah dibere kuat kudu kuat bae jadu Allah urang teh lamun urang boga rasa nu urang ngaputar atur ku macak urang tapi lamun urang nemah bahwa urang nu Allah engke daek diatur ku Allah waya salat waya puasa ieu teh urang nuturkeun ka nu nyieun urang tah jadi tanggal 1 Rajab
insyaallah poe Sabtu cenah kula mah nanggalkeunana neuk poe Minggu mangga cenah kula mah neuk nanggalkeunna poe Jumat sabodo cenah kula moal nanggalkeun abe teu puasa kuasia bae jadi tanggalan Rajab teh eueuh geus abe teu puasa-puasa atuh ya teh urang nasehatan awak kurang tujukeun ka Allah training menghadapi bulan Ramadan supaya di bulan Ramadan mantep kumaha cenah kieu lamun kieu kumaha lamun puasa teu berjamaah teu kuat ka masjid teh leumpang kunang-kunang teu kuat kula mah asal puasa biasa remang-remang deuleuan teh datang kampung berjamaah salat doa subuh di imah zuhur asar di imah maghrib aya ka masjid geus tahiyat batur geus tahiyat urang kakara ka masjid kadang-kadang keur wiridan ku teu kuatna jadi kudu dahar heula gopi heula maghrib ge karena ka masjid batur geussan kula datang ieu mah subuh segala zuhur asar teu bisa ka masjid lamun teu puasa apa kuat kula ka masjid osok mending ulah puasa geus bae teh masjid bae ramekeun masjid kula mah cenah kumaha ieu ka masjid tilok puasa tilok atuh emang parantina sia mah teu kudu ditanya atuh pokos kitu mah atuh. Jadi puasa sunnah mah dibandingkeun jeung berjamaah atau maningan berjamaah. Ieu berjamaah salat kuari geus di mana-mana hese. Hese berjamaah teh dianggap sepele kan. Hampir biasa-biasa bae. Padahal syiar agama ieu adalah berjamaah. Kangjeng Nabi mah lamun rek salat neuleuan heula malik ka makmum. Iya si anu ditanya ku Kangjeng Nabi beres salat si anu ka mana waduh buriang kiai yuk urang layad Masya Allah layad ku sahabat kami ya isieun nyan aya naon kadari ngalayad sugan bumuriang lah muriang cenah seeutik kami ngalayad gabehan ka dieu lantaran berjamaah pada isieun tanyana moho terus baik muriang seetik mah dipaksakeun mesti dilayad ku kawehan sama masjid ngalayad urang teh ngalayad teu berjamaah sih aya deui ai si anu tah eueuh salat ka mana muriang kiai awak Kangjeng urang layad aya jelemana keur diuk bae dihareup Assalamualaikum kamarana ieu ngalayad sah ngalayad maneh cenah muriang abdi mah teu muriang ngan manuk abdi pae jadi abdi ieu mikiran manuk pae datangkan teu berjamaah cak Kangjeng Nabi kaula ngalayad maneh jeung manuk maneh nu pae atuh jadi Kangjeng lah ulah dilayadan isi tina kami berjamaah urang mah teu berjamaah diarantep sih diantep teu berjamaah teh imam nage haju tilok berjamaah imam ka mana imam berjamaah imam atuh teh mah geussan Jumaah lamun eueuh imam atuh geus pre ya ye urang geus menghadapi Rajab urang minta ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere jagjag dibere kuat dibere daek ngalaksanakeun ibadah puasa Rajab khususna umumna jeung ibadah-ibadah nu lain supaya dibere giat ibadah ka Gusti Allah nu tujuanna meunang rahmat jeung ridho Allah subhanahu Kitabul Kaufi ieu hiji kitab rek nerangkeun qadha eta ar-ramyu ngabalang
qalbu memalangkeun ngabalang eta ngaranna qalbu ar-rami. Tapi nu dimaksud di dieu mah ar-ramyu bizina fi ma'radit ta'yir. Andali zina nuding zina kabatur dengan tujuan ma'radit ta'yir ngawiwirang ngisi-ngisi. Jadi orang terhadap zina mah ulah sambarangan, ulah tudah-tuduh sungka-sangka karena zina. Lantaran horeng ternyata lamun teu bener tudingan zina, malik tudingan anak kamanehan. Minal kabair tuding zina teh. Masya Allah. Siade ulah sok satuding-tuding. Kumaha kiai lamun ngaku, atuh lamun ngaku mah tinggal diringkus. Ngaku zina mah. Atawa teu ngaku ngan reuneuh. Reuneuh nya awewe teu ngaku zina reuneuh. Eta teh mah teu kudu dituding. Eta sia reuneuh kunaon zina nya henteu cek kana. Eta beuteung wallahu alam cenah ieu mah ngagedean sorangan. Sugan tadina aya naon masuk henteu cek kana. Bener sia? Heuh henteu. Wih beki gede beki eta kegedean wallahu alam. Uyak henteu. Aya uyak. Eta tuh sia beureuh dan zina geus salaki teu boga naon teu boga. Nyaho cek kana teh jasana kula disedekkeun harita. Wah, eta hese ai geus epak pawa teu deuk teu aku udah hese. Nu jelas teu meunang sabarangan nuding zina. Ngaduduh zina teu meunang sambarang. Terjadi di zaman Kangjeng Ki Hilal ngaduduh zina. Ku Kangjeng Nabi dipanggil, cek Kangjeng Nabi, "Hei Hilal, al-bayyinah aw hudda." Siap maneh ngayakeun saksi? Opat saksina. Lamun henteu dihad sia. Masya Allah. Tapi inilah sodikun cek Hilal kurang bener ieu mah. Iya pokoknya bener deuk henteu. Lamun bener kudu siap ngayakeun saksi. Lamun henteu malik ka maneh. Duh cek da ieu kula jelas jasa si eta teh zina. Kumaha eta? Maka turunlah ayat wal muhsanat walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada ajlidu samanina jalda. Jelema anu nuding zina ka awewe anu muhson anu terjaga agamana tina zina, kemudian nyana kita ngayakeun saksi opat bi arba'ati syuhada teu bisa walam ya'tu pajlidu cilid 80 cilidan. Mantak eta nuding zina sing hade. Nuduh zina teh sing hade. Mantak urang kudu hati-hati. Boro-boro diduduh zina, diduduh maling ge urang teu maling aju diduduh sedih biasa. Mantak cekolot baheula ulah sok diuk dilincar. Eta teh sia bakal diduduh maling. Baheula mah bagus eta ulah sok diuk dilawang nongtot jodoh. Nongtot jodoh teh kumaha nongtot jodoh teh dikawin saminggu deui henteu. Neangan deui dikawin deui tinggal 2 poe deui dibedogkeun eta nongtot doang teu kacekel henteu. Nongtot jodoh. Nengtet ona berada jauh keneh. Beda nongtot jeung nengtet. Ai nengtet mah setik mah. Lamun cara leho nengtet mah kakaraktet. Ai nongtot geus panjang. Budak leutik teh budak waduh lehona nongtot geus rada panjang. Tapi nengtet setik. Beda betik jeung betok. Betik rada leutik, betok rada gede. Beda.
urang ulah sok nongtot jodoh ulah diuk di lawang. Cenah kumaha lamun ngaji diuk di lawang sarua. Nongtot jodoh eta ge. Lah cenah geus kawin ieu lain kawin bae jodoh mah. Urang dek menang duit lantaran sering diuk di lawang teu jadi menang duit eta. Gara-gara nongtot jodoh menang duit teu jadi. Teh urang dek aya nu mere motor dulur urang menang gusuran eta teh geus ndek teu jadi ngaranna nongtot jodoh ulah teh kos kitu ya Allah sebab diuk di lawang mah ngahalangan batu nah nuding zina ulah Malik lamun kurang kitu data-data kurang otentik kali ieu babna Masya Allah gimana sambarangan tudang tuding Gusti urang mah kaum syariat lantaran bodoh bersyariat jadi make syariat kelas jelema nu luhur mah bertoriko geus datang ke hakikat di jero hate doang nyana nuding zina turun makomna teh beuna jelema nu bertorekat tudang tuding di jero hate doang di jero hate doang teu beuna Masya Allah Masya nah, memang kan ai urang mah kuari boga rasa nu didelekeun teh awakan ku Allah malah mah ku Allah mah teu pati dipikiran ku jelema urang mah hayang kadeleuna teh ku makhluk sebab syariat make baju nu ieu abeh pantes make samping nu ieu abeh pantes kadeleuna ku saha ku makhluk mata syariat ngaranna kadang-kadang teu neuleuh urusan batinna ieu samping ti mana dipake bae nu penting pantes ieu samping teh ti BHS ti bupati dipake bae lantaran bagus ieu teh bupati nang ti mana bupati teh kapan menang meuli ai duitna nang ti mana duitna menang ti pajak ai pajak teh naon getih rakyat mentek lamun aya kiai masih keneh make BHS ti bupati tek ceuli anjing datang ka khusu bae ge salat wah jajaban ning mah wani jajaban sanajan sakeun leuh jok ulah mah husu ke di hareupeun Allah di sidang moal husu hese kudu bersih tah coba dina syariat mah kitu sebab urang kadeleuna zahir nu hayang kadeuleu ku makhluk makomo cacak-cacak Allah naleukeun ieu ka urang-urang keur dieu eta teh ya zahir kapan ari geus norekat terus ka hakikat komo innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum sanyana Gusti Allah la yanzuru ila suwarikum tara ningali ka rupa tara ningali ka jasad walakin yanzuru ila qulubikum tapi nu dideuleu qalbu hate mantap ketika orang nuding zina Allah naleukeun hesya tudang tuding cak Allah da kos tu nyaho bae sia aing anu nyaho mah cak Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nu samar ka aing mah di langit salangit di bumi sabumi hatta sireum lempang di jero taneuh tengah peuting poek mongkleng buta rata luhureun batu jero batu nu hideung aing mah nyaho ai sia mah ka nyaho tudang tuding atuh lantak ngabeberes hate teh saya marupil kurgi cicing di masjid keluar di masjid aya nu menta-menta budak ngora keneh gagah cak hate doang ngora-ngora menta-menta adimun usaha atuh ditegor ku Gusti Allah di hate doang eta teu ngomong setika-tika can ditegor ku Gusti Allah dileungitkeun kalazatan ibadah nu tadi nikmat
munajat ke Allah konte sih mentak jana cerik tengah peting terus bae Gusti aya naon di diri abdi Gusti aya naon di diri abdi kok jadi teu ngeunaheun di ibadah sapeting dua peting tilu peting ka 7 peting ka karak aya ilham bongan maneh di jero hate maneh make jeung cuad cawad ka hamba aing makhluk aing nu menta-menta padahal aing teh keur nguji sia nyoba sia aing nyoba ka sia nu kolot nu budak nu pecak nu gagah kumaha coba hate sia ku aing di deuleurna urang mah teu ngarasa dicoba gomo bangsa nu kararieu patut bah nama jada waktu dijauhkeun siap menta-menta ngora-ngora dagang dibere henteu dicarekan deg-deg mana tau bangka warah tau ngokos gitu eta aya jelema lagi kuarita deureus aya dibere mah sia ngora-ngora dagang atuh tah ku aing dibere modal deureus sia henteu ngora-ngora lain dagang lain usaha edan ka ditu mabur sia dibere henteu dicarekan deng-deng eta mah itu tuh bagus ya kan neraka tuh kan mentak ngajaga hati teh ketika urang geus suuzon dijaga ku urang batin urang tina suuzon suuzon ka jelema teh bagus sangka bae husnuzon sebab naon tina suuzon ka makhluk ka Allah bakal suuzon lamun urang goreng sangka ka makhluk ka Allah ge goreng sangka kena bakalna dimimitian ka makhluk teu meunang suuzon urang ka makhluk kudu husnuzon bae lamun dimimitian suuzon ka makhluk engke ge ka Allah ge suuzon bae terus mimiti suuzon ka jelema suuzon deui goreng sangka ge ka Allah asana ku teuing-teuingeun suuzon kan make teuing-teuingeun ka Allah sia goblok sia jak Allah sapira sia nyebut teuing-teuingeun ka aing sia dagang dirugikeun ka aing teuing-teuingeun aing sia ku aing kita salat tilok jak Allah teh sia ka aing teuing-teuingeun terus aing ka sia leuwih teuing-teuingeun tuh kan suuzon ka Allah mulai terus bae asal teungeunna bae suuzon ka Allah matak dimimitian husnuzon teh ka makhluk engkena ka Allah husnuzon bae lamun ka Allah geus husnuzon bae wah mantep bagus sangka bae ka Allah dibukakeun ku Gusti Allah lawang istana Allah dia ka dia lamun geus dipanggil ku Allah ka istana Allah boro-boro ka istana Allah kuari ka istana Jokowi ge urang mantep panggil ke istana Jokowi papageun weuy ajak ngobrol kemudian balik dibere bingkisan mantep kan komo ieu mah istana Allah dibukakeun plak ngan ulah ngabayangkeun istana Allah kos istana urang ulah istana Allah mah dibukakeun hijab plak urang pindah rasa asal husnuzon ka Allah urang dibere sehat insyaallah alhamdulillah bersyukur bagus sangka ka Allah Gusti ka abdi deudeuh jasanya jasa meunang urang sabulan dibere moriang alhamdulillah Gusti ka abdi ku deudeuh-deudeuhna kamari dibere sehat ku ari dibere moriang ieu teh tanda deudeuh Gusti jas sehat jeung moriang ge ti Gusti keur ngaji mah bener keluar berarti majlis no tuh kan urang dibere dagang maju alhamdulillah deudeuheun amat Gusti ka kaula masyaallah meunang saminggu aya nu nipu rugi alhamdulillah meureun aya dunia anu kudu ulah kacekel ku abdi Gusti utar atur ka abdi ku untung ku rugi eta teh ngatur Gusti poe itu poe ieu nyekel duit kauntungan poe itu henteu poe diatur ku Gusti mah mantap jasa ngatur abdi kadang untung kadang rugi nuhun Gusti bagus jasa tuh kan ngeunaheun jasa kan ngadengekeun mah waduh bener nu ngarasakeun mah pan pahit
Jangan bisa urang husnuzon ka Allah moal luhur terutama nu dititipan ilmu ku Gusti Allah kudu husnuzon ulah suuzon rese husnuzon masyaallah urang nyaritakeun tentang qadzaf syaratu hadil qadzib at-taklifu syarat had jelema anu nuding zina eta taklifu ka taklif ulah budak letik ulah nu edan budak letik nuding zina ulah dianggap nu edan nuding zina ulah dianggap sebab teu kataklif jelema anu lain budak tur teu edan nuding zina kudu dihad 80 jilidah fajlidu samanina jalda ya Allah lihat deh mata ke tudang-tuding zina kulantaran di negara orang mati jalan hukum Al-Quranul Karim nu jalan teh hukum demokrasi HAM atuh biasa-biasa bae nu nangani urusan perjinayatan perhududan telumpang sabakatul hiber acan di negeri Indonesia ibu pertiwi tercinta kajen ibu keur carita ngaji adapun henteu nerapkeun hukum eta nyangakeun kanu dilaluhur para inohong ye nyana nu ngagulirkeun politik perekonomian atuh sabodonya urang mah sapira darma teu daya teu upaya urang mah sapira jelema dhaif atuh dihandap nyana nu ngagulir-gulirkeun mantep urang mah untung bae untung urang mah teu bingung-bingung di akhirat beuh urang mah paling seserian oke di akhirat mah mangsa ti RT ka presiden mengkerut wajahna mengkerut lantaran nyana bakal ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati RT bakal ditanya rakyat RW bakal ditanya lurah bakal ditanya kumaha waktu mimpina di dunia camat bupati kuari nyana edeng segala aya di nyana engke mah di akhirat tapi urang mah rakyat langsung geus teu kudu dihisab di sorga sakinah sorga anu baragus bae ente mah wallahu a'lam sia masuk ka milu bagus bae kacuna urang mah rada deres bae gitu teh ya ieu di dunia di alam Indonesia dilakukan hukum Al-Quran atus nyanggakeun sadaya-daya syartu hadil qadzib pari syarat had jelema anu nuding zina eta kudu taklif puga taklif Zaid duding zina kaki Umar Zaid duding zina kanyi Sarwiti nuding zina reka batur reka pemajikan sarua bae lamun ki Zaid duding zina panggil setelah dipanggil integrasi aya eueuh saksi zinahna bi arba'ati syuhada kecuali langsung ikrar lain deui masalah namun dituding langsung ngaku salah ieu lamun henteu kudu ngayakeun 4 saksi ketika nu dituding teu ngarasa zina kemudian manehanana menta saksi obat Ki Umar dituding zina ku Ki Zaid cek Ki Umar dia kulama teu ngarasa lamun memang di dinya nuding zina coba kula minta saksi obat kabeneran Ki Umarna teu ikrar saksi obat teu aya maka ieu kembali ka Ki Zaid
lamun tadi ikror maka Umar kudu dijilid. Ketika teu ikror kemudian saksi opat teu aya, Zaid anu kudu dikenakeun sanksi sembarangan tudang-tuding zina, maka Zaid dikenakeun sanksi 80 jilidan. Oh, nu mentak urang ulah sembarangan gaina. Lantaran minal kabair nu di zina teh termasuk kana dosa gede. Geus atuh, aya nagara mah kuari teu ngurusan. Ieu urang geus ngaji kuari, tinggal urang bae ngurusan diri urang, ulah sok tudang tuding zina kabat. Walaupun di negara henteu aya sungsa sanksi hukum, maka urang kudu ngajaga sebab di dunia teu dilaksanakeun, di akhirat masih berlanjut. Anu teu selesai di dunia diselesaikeun ke di akhirat. Masya Allah. Ulah heheotan orang kena korupsi kemudian di dunia henteu katangkep ku KPK. Sehingga teu disidang, aman-aman bae. Aman di dunia. Malaikat makan nyatet. Malaikat catat. Hei, kamu seorang DPR pernah tanda tangan anu penyalahgunaan anu dan aya tanda tangan. Di dunia nyana aman. Di akhirat dangsongkeun ku malaikat. Nah, ini catatannya ada. Di kumaha coba ayo. Catatanana aya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Naon nu diucapkeun ku urang aya catatanana malaikat raqib jeung malaikat atid. Pagawean urang aya catatanana. Kuari DPR korupsi, pemerintah korupsi, hajut teu katangkep, atuh aman-aman bae urusan manusia mah, tapi di akhirat mah tetep berlanjut. Hak rakyat kudu kembali ke rakyat. Ternyata dileg-leg gunyana sebab nyana tipe orang koros. Atau enggak saya di dunia aman, di akhirat terus baik. Masya Allah, watak si hade. Ini cerita korupsi, cerita mabok, aman-aman baik kan di Indonesia mah. Lantaran di Indonesia mah hukum hudud aman, paling penjara bisa sogok. Itu kan nu sangat dikhawatirkan, malah makuari nu sangat dikhawatirkan di Indonesia. Lain kekerasan lain, tetapi pemabokan jeung perjudian nu dikhawatirkeun. Ieu ngahaja orang-orang Yahudi ka urang racun melalui narkoba. Tunggu 10-20 tahun yang akan datang, lamun budak SD, budak SMP, budak SMA geus marabok, berarti engke ketika nyana di mahasiswa sesa mabok, apalagi terus bae mabok, engke jadi pamimpinna moal beres. Geus sabaraha bupati anu ditangkep mararabok. Eta nu katangkep bae. Nu teu katangkep leuwih loba. Sabaraha gubernur nu mabok. Banyak urang dipimpin ku nu mabok. Teu kira-kira ieu nagara akibat naon? Hukum Islam. Betah terus. Cina orang mah teu daya teu upaya. Atuh upaya urang naon? Kula onam upayana ngomong kula mah. Entak engke lamun di akhirat kula dipanggil. Ayo ce, maju. Nah geter kula henteu. Tenang-tenang sae. Cek malaikat kok tenang bae. Ye, terus udah pakai kasihan. Maneh hirup sabaraha taun? Anjang si umur. Ayang nama maksudnya. Nyaho maneh di negeri Indonesia hukum demokrasi sangat tahu malaikat. Aya maneh teh aya hayang ngarobah sangat aya. Pernah maneh upaya sangat aya. Mana bentuk upaya maneh? Ulang ngaji ngomong bae eta teh nyaritakeun hukum Islam. Ngabandingkeun antara demokrasi jeung hukum Al-Qur'an, kadarenge ku kabehan saksi Haji Ma'mun. Eueuh, ondangan. Haji Pendi mah teu bisa pakai saksi. Sama teu adil.
jadi ge diamankeun itu bentuk ngomong kiai geus lamun kiai teu ngomong-ngomong acan ya ieu Junaid maju maneh kan dikiaikeun waktu di dunia bener hirup di negeri Indonesia maneh teh kapan negara anu make hukum Al-Qur'an apa lain ngadukung maneh abdi kasogok kusaha tangkorak Golkar ulah make tangkorak sia kuari make tangkorak keur ieu keur di dunia make tangkorak sia ngahenen-henen di dieu kakarak sia make tangkorak Zabaniyah seret Kiai Junaid diseret adena cenah aing mah lain Junaid ngaranna atuh sarua tah eta geri urang ieu tuh batak minimal hayang urang teh make Al-Qur'an deuk make kumaha atuh lamun di negara teh diterapkeun hayang di negara minimal hayang we geus upaya kakarak ngomong doang nah cenah teh langsung beuh teu daya teu upaya tuh urang lamun kuari ngomong ka DPR hayang ngarobah atuh memeh datang memeh ngomong di borgol tuh urang beuh emang ngalakon aku wagit sebab kuari mah geus mengakar geus urang mah kuari mah kakarak ngaji supaya nyaho bae hukum nu asli mah Al-Qur'anul Karim dunia nang nyiptakeun Allah nyieun hukum kemudian dek nurut kumaha urang tah mah engke ge jadi digulung ieu mah dunia mah eueuh ieu mah ketika urang geus kiawat ke bakal berhadapan jeung nu nyieunna ditanya urang kunaon batak urang mah ieu nu ngaranna tenang Zaid nuding zina kaki Umar kemudian Ki Zaid na ieu taklif lantaran geus dewasa tur teedan kemudian Ki Umar anu dituding zina na teh ikrar teu ngaku malah nang tangan ditangayakeun saksi opat ketika hakim minta pertanggungjawaban atas tudingan anak supaya ngayakeun saksi opat alam yatu bi arba'ati syuhada teu bisa nyana ngayakeun opat nuding hanya ngawiwirang hanya ngisin-ngisin neuk ngalemahkeun seseorang neuk ngaonarkeun seseorang maka Ki Zaid dikenakeun sanksi fajlidu samanina jaldah 80 jildah malik kuat Ki Zaid na taklif illa sakran kecuali anu weureuh anu mabok andai kata Zaid duding zina kaki Umar kemudian Ki Zaid na dalam rangka mabok ieu mah teu dikenakeun sanksi sebab mabok leungit akal di negeri urang teh kuari keur direndahkeun pikiran-pikiran manusia supaya ulah laluhur teh engke geus lemah karak diserang ku Amerika ku Yahudi supaya manut ka manehanana pikiran urang dicuci otak urang dicuci melalui pencucian politik melalui pencucian ekonomi urang geus Yahudi kabeh bahkan otak-otak urang dicuci melalui narkoba kuari bae atuh geus ambalaya pejabat anu mabok 10 tahun yang akan datang ieu digaranti calon-calon anu kuari mahasiswa sesa mabok kumaha negara lamun geus cekel ku nu marabok para reing mata korupsi maling perzinahan perjudian akibat otakna narkoba lamun Yogyakarta eta teh negara pelajar kota pelajar kuari tahun sekian bae lah eta teh geus 70% eueuh gadisan mahasiswa pelajar SMA geus gadisan atuh komo kuari bisa 120%. Kumaha coba ayo. Dulu narkoba. Masya Allah karim.
Ieu mah geus merajalela. Geus belajar, geus polisi, geus abri. Ayo kuari bawa tuh bupati. Nu kamari katangkep teh bupati mana kareta? Ayo, bupati mana? Bupati mana? Aing ge cak siapaan? Gubernur. Eta nu kanyahoan, nu can kanyahoan, nu di penjara berarti kan teu beres. Iya. Bupati nu sakitu kasepna tur santri Rahmat Yasin, Bupati Bogor. Kuari mesantren. Geus pugu ibu urang sarerea mah tah mah. Pilihan keifu doli. Geus kos itu bae tah kaya mana. Berarti kan teu beres eta pejabat. Urang tadi dipimpin kuno kos karar itu. Mantak di Tangerang mah teu kadenge alhamdulillah teu kadenge mabok bupati urang. Teu kadenge maling bupati urang. Teu kadenge salat bupati urang. Ya alhamdulillah. Atuh teu kadenge sagala-gala burung. Teu kadenge maling, teu kadenge mabok. Enggeus sakitu urusan salat urusan nyana tah mah. Salat jang nyana, maling jang nyana, mah salat jang nyana. Tapi teu kadenge geus alhamdulillah sakitu ge urang. Coba lamun dipimpin ku bupati nu mabok. Teu beres, Pak. Iya 10 tahun, 20 tahun deh. Bejad moral bangsa Indonesia. Masya Allah, marah mabok atuh kumaha. Geus puguh di makanan-makanan ku ari make obat-obat anu ngalemahkeun kana otak. Ya Allah ya Rabbi. Pola pikir dibilukeun, dibere ulah resep kana agama. Diberena resepna ka ditu bae. Tuh, nu masantren saeutik kuari. Sa-Indonesia kuari teh nu masantren Salap naik hanya 9 juta. Nu salap teh sa-Indonesia 9 juta. Nu modern teh ka itu. Teman lain santri teman nu modern mah. 2 tak santri. Nu modern mah nu asli kan 9 juta sa-Indonesia. Saeutik. Masya Allah tidak 250 juta bahkan kuari meureun 270 juta ngan 9 juta seberapa persen. Ieu bakal ngahudangkeun agama di Indonesia ngan saukur sakitu. Santri tina 9 juta teh anu HS bae 2 juta. Nu HS bae mondokna 2 juta. Teu ngaji-ngaji teh mah HS bae 9 juta cokot 2 juta sabaraha? 7. Tidak 7 juta kuari teh ngaji mengaji ngan sadaeknya na 2 juta 7 juta cokot 2 juta 5 juta 2 juta deui ngaji ngan teu ngarti-ngarti 2 juta 5 juta cokot 2 juta 3 juta aya nu ngaji ngarti jana teh nu 3 juta mah tah ngan kabelah dieuna mabok tengah jalan can kaburu asa kararawin 2 juta tah 3 juta cokot 2 juta 1 juta ieu nu 1 juta mah balalener ye ngajina bener sa Indonesia 1 juta bisa ngajina jeung geus datang ka waktuna karawin barang jadi kiai arasup Golkar 500 ada tinggal 500 sa Indonesia ya Allah ya Rabbi tinggal 500 provinsi bae di Indonesia seberapa kali? 32. Sa provinsi na seberapa kabupaten? Tuh, aing ngobrol jeung nu bodoh teh kieu. Teu nyaho sa provinsi sabaraha kabupaten teh teu nyaho engke sa kabupaten sabaraha kecamatan we teu nyaho, sa kecamatan sabaraha desa. Dasar orang ketos kabeh ieu mah. Orang kampung teh nyaho naon. Tapi nikmat jeung orang kampung mah nikmat ngomong sadaekna. Sebenarnya jeung bodoh atuh. Aing eta ngarasa pinter teh ngomong jeung sia. Sebab siana bodoh. Atuh kajeun mantak bangsa DRS, bangsa teh ngaji ka dieu. Dina ge ngaji ka dieu. Ulah ka dieu. Osok kacarekan. Pajar aing menyarekan lain tak kitab menyarekan wali mah teu maot hirup urang nyambung lidah ti wali kemantak lamun urangna sahate jeung wali sahate jeung wali atuh sarua
nu mantak atuh batur mah atuh beda ge ngahartikeun teu saha teh. Cek di dieuna haram, cek kana halam. Cek wajib nyana remeng-remeng. Tah, pokoknya asal geus Golkar moal beres kieu. Dijamin moal beres deh. Titik. Harga mati. Lah, cenah sombong amat Kiai, aing mah sombong bae. Mana Kiai Golkar bener? Nu mantak Kiai Golkar ka aing gergeter. Kadek ge ku cili aing. Sombong cenah Ki Uci. Je, sombongan sia teh sombongan aing. Di hareupeun Allah ya kau ini sombong-sombong. Goblok sia. Ayo sia ngadu jeung aing. Je, ulah di dunia doang, di akhirat. Je, cenah aing mah salat. Salat sika sogok. Kiai nu lain Golkar mah ti loka sogok, kos Ki Pudoli paling kabere. Ai Golkar makan ka sogok. Sarua bae eta mah. Emang kunaon sih Kiai eta kos kiamat teu beres. Bensin cek Imam Ghazali asal teu beres teu beres. Nu tadina beresnya barang jadi mui jadi teu beres. Ngan ulah haju kudu jadi mui ulah. Ya keur carita kaberesan batin, ibadah ka Allah dalam rangka jadi hamba Allah, jadi kakasih Allah. Kayak gitu bah, tuh kudu aya bae nu jadi mun tuh cilaka sagege aya kos kieu. Komo eta cak ngomong urang, cak ahli batin mah, aya ge kos kitu beuding sakalian. Beda ngomong tuh, cak ahli syariat mah ye daripada kajen teuing eta mah tidak ada kuda, himar pun anggap kuda. Ye, ngaluhuran tah ngomong. Eta cak Kanjeng Nabi, tidak ada kuda, himar anggap kuda. Kiai, si eta ge anggap kiai bae. Cak syariat, cak ahli batin mah lain. Daripada aya ge kos kitu jentulna ningau. Ja aya ge kos kitu wujud kal Adam. Aya sarua jeung eueuh. Beres. Nek kumaha nu dicokot atuh kumaha sia bae. Mangan ngaji doang ngabejaan. Ieu kumaha sih? Ieu kulantaran ieu mah teu kalaku jadi acak-acakan yang ngaji. Acak-acakan ngaji basal teu kalaku bae kieu. Teu eueuh. Batak bari hiburan. Batur mah hiburan ka puncak urang ngaji. Je, urang mah teh hiburan apa ngaji, bawa lain ahli surga sih naon. Je, tu batur mah hiburan ka puncak, ka Lembang, ka Bandung, anu ka Bali, batur mah hiburan, urang mah hiburan ngaji. Je, tu mah mantep ahli surga kabeh. Ye, siapa baju amin bae. Pede. Masyaallah. Sardu hasil qadim at-taklifu illa sakran kecuali nu weureu nu mabok na ieu nu mabok teu kataklif kecuali ngahaja-haja mabokna. Mentek nu ngahaja mabok mah nolak jadi. Zain malam mingguan dinaik celeup kemudian pulang nyana peing. Datang ke imam mamarahan pamajikan anak teu muncul sekali dah muncul dicarekan pamajikan anak atuh nembalan ditolak wajah taim tolak lo 3 jadi ulah datang ka teu jadi tah geus urang lamun ngaji ku ari geus teu kudu nanya ka aing deui geus jadi tah mabok nolak jadi. Ketika bebeja kakauwa teh jadi sebab keur mabok los ya di kakauwa kitu geus los leg-leg ku sia kakauwa. Artina sia nurut ka ditu los ulah sok cenah kiai jadi itu mah meunang ya kieu mah henteu. Atuh ka ditu sia. Emang nyaritakeun doang mere jeruk henteu ka. Men atuh kadana nu haseum nu amis haseum. Oh, berarti cenah kiai yang diberes, lain yang diberes, tuh wajar-wajar bae sih. Katuran aja pendi ya ini. Nah, jadi saklek agama. Mabuk, nalak, jadi beres. Ya sebab wari loba keur mabok mah teu jadi. Cenah teu dijadikeun ku pamarentah kajeun, ieu mah urang mah keur ngaji nu asli. Saki itu baik, adapun nyana teu asli. Teu nyana mah teu asli. Je cenah nyana gaya dalil. Wah, dalil gaya yang duit doang mah teu asli. Kos ceramah yang duit saya eta apa naik. Itu teu asli. Siapa bangun aju. Ih, kumaha sih?
Ila sakron tuh. Mereka dua wal ikhtiar jeung karep dewek ulah kapaksa. Artina karep dewek ikhtiar pilih-pilih pilihan sorangan nudin zinahna. Ketika dipaksa kita nudin zina Teu bisa, teu kudu dihan jelema nu dipaksa mah. wa yu'azzarul mubayyizun Takzir jelema anu mumayyiz ketika nuding zina. wala yuhaddu Wala yuhaddu wallahu a'lam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.